Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah urang dipanjangkeun yuswa tiasa patepang dangu disareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita dina jejer carita sakalingga jawara pilih tanding. Nu mana ieu carita teh nu parantos diuningakeun nyaeta karangan Kang Asepun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu sadaya. Dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti beurang khususna ka sakalingga anu mana harita manehna ngajungjung ka hiji lemburnya eta hanca teh. Sumangga mitra ameh teu kolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kesugri kaum dangu kocapkeun hiji pilemburan anu gede tapi kayaanana ti iseun naker teu katingali aya jalma saurang-urang acan anu ngulampreng ukur katempo aya anjing anu keur ungas ingus kana jarian jeung hayam bikang anu keur kat-kat kut-kut nyalukan anakna nu paburencai jauh ti indungna. Sakalingga leumpang lalaunan ngadeuketan eta lembur bari leumpang teh panonna teu boleh rarat-reret nitenan kayaan eta lembur barang manehna geus aya di jero lembur katingali ku manehna aya dua layon jelema dua lalaki anu hiji aki-aki nu hiji deui budak keneh sapantaran jeung manehna. Dina pelebah dada jeung beteungna garudawang tepak pakarang seukeut sakalingga nepi ka gogodeg bener-bener biada manusia teh aing kudu ngabasmi ka manusia jahat nu lampahna jiga satok ieu mah. Ceuk sakalingga ngomong sorangan sakalingga terus ngalengkahkeun deui sukuna kumanehna katingali ampir sakabeh imah nu aya di eta lembur geus tarutung jeung arancur tapak ngaduruk. Ukur kari tihang-tihangna we anu harideung pasoleng kerah kahalangan jang jalaneun. Di antara tihang anu pasoleng kerah sakalingga manggihan sababaraha layon anu warugana matak pikawatireun. Rata-rata geus teu mangrupa. Salian ti tapak pakarang teh jabat tarutung tapak aduruk sakalingga ngajanteng darik napas jero atena ngagolak kuningali kayaan jiga kitu. Cogan ma iblis hungkul anu ngalakukeun kabinasaan di lembur teh cara lengas jeung bari adab nyakar keun sia rek dijorag ku aing mah kasayangna. Sakalingga dadana jadi ngahegak perbawa amarahna nu beuki ngagolak. Terus sakalingga leumpang deui nitenan imah-imah anu ngan ukur kari butrak petrukna hungkul. Sabot keur leumpang. Kadeng aya sora anu humarurung jiga anu keur nahan kanyeri. Sakalingga ngareret kalebah datang na eta sora pre kumanehna katingali aya saurang aki-aki nu badana katindihan ku kai gede urut tihang imah anu runtuh. Beungeutna katarapi kawatireun sakalingga gancang nyamperkeun bari ngangkat tihang anu nindihan awak eta aki-aki.
Pok tumanya bari hari wes-wes. Aki, tekuna naon ki? Eta aki-aki teh sajongjongan mah kalah neuteup kana beungeut Sakalingga. Teu lila biwirna katingali enga brek nyarita. Hanya hayang minum. Sakalingga luak liuk niangan cai. Kaparengan didinya aya gentong wadah cai. Terus Sakalingga nyiuk cai tina gentong kana batok anu kabeneran ngagoler didinya. Song diasongkeun kana biwir si Aki. Canggeus dibere nginum si Aki teh rada jag-jag meusan. Pok nyarita pegat-pegat. Ujang, Aki tanya kau ujang. Jangan na ujang lapor ke pihak anu wajib. Bika nyewa kepada rampok. Anu geus ngabinasa geus sakabehna tebur. Tempat panyumputanana aya di guha. Sakiduleun ieu lemur. Oh macang. Kulahe kue geus nyarita kitu mah. Si Aki teh ngulahe ngalepaskeun nyawa. Sakalingga jadi ngahuleng. Hatena jadi teu parugu amarah nu tadi ngalentab-lentab jeroeun dadana beuki teu kabendung. Sanggeus ngusap beungeut layon si Aki, Sakalingga ngalengkah niatna geus buleud rek ngabasmi komplotan rampok anu geus ngabinasakeun sakabeh eta lembur. Sakalingga leumpang muru tempat anu tadi dicaritakeun ku si Aki. Tapi karek oge meunang sababaraha lengkah. Manusia jahat, dagoan sia. Barang direret katingali aya saurang awewe anu umurna kurang leuwih 20 tahunan keur ngajega di tukangeunana. Dina leungeun eta awewe katingali ngajingjing bedog. Tapi beungeutna bangun anu sedih jeung pigawatireun. Sakalingga rada reuwas pok nyarita kalawan tenang. Saha jelema jahat teh, Cok? Kuring mah lain jelema jahat. Ari ucuh saha? Jeung naon eta make mamawa bedog sagala? Ceuk Sakalingga neuteub seukeut ka eta awewe. Bohong sia. Pasti sia teh mata-matana para rambok biadab. Dasar iblis ya mah. Eta awewe langsung ngahambatkeun bedog narek dipake nyabet peuheung Sakalingga. Tapi Sakalingga teu ngejat tina tempatna. Orang eta bedog geus deukeut gep. Eta bedog beunang dicapit ku dua rambo Sakalingga. Si awewe pohara ngarajugna. Saterusna manehna ngabedol bedogna ka tukang. Tapi pageuh. Boro-boro bisa leupas, teu bisa kauget-ugetkeun acan tina capitanana dua rambo Sakalingga. Tapi Sakalingga lila-lila mah ngendoran dua ramo nu dipake nyapitna. Kajadikeun eta awewe ngajengkang ka tukang kabawa ku tanagana sorangan. Sabab Sakalingga sakilat ngaleupaskeun capitan rabona. Untung teu nepi ka ngajengkang rubuh eta awewe teh, terus nyeureudeg deui ka hareupeun Sakalingga. Panona huru ngandung ka ceuceup anu pohara, pok nyarita di barung kureng hapranjung. Dasar manusia-manusia iblis. Aing nu katelah Nyai Mayang, kajeun pe ngajadi bugang tibatan teu bisa males pati ka manusia-manusia biadab juga sia. Pok na bari tutunjuk kana beungeut Sakalingga. Sakalingga sadar pasti ieu awewe anu ngakukeun ngaran Nyai Mayang teh nganggap kadirina komplotan rampog nu ngahuru lembur jeung ngabinasakeun jalma-jalma nu aya di lembur eta. Urang gancangkeun wae ieu carita mitra kaum dangu. Akhirna mah eta awewe anu ngaran Nyai Mayang bisa disadarkeun ku Sakalingga. Sakalingga nerangkeun yeun manehna datang ka dinya tayalian rek ngabuktikeun ngeunaan beja ti awewe anu ditulunganana
Jatana lemburna geus diubrak abri ku komplotan rampok serta pageusina kabeh di Barinasa. Pok Nyai Mayang tumbanya ka Sakalingga. Ari anjeun saha atuh? Kenaon ngadon lu halaho di lembur ieu? Kuring mah pan tadi geus dicaritakeun. Nyata narek ngabuktikeun beja tadi teh. Jeung kuring janji rek mangmaleskeun pati ka sakupna rakyat urang dieu. Anu geus di Barinasa ku para rampok anu geus ngancurkeun ieu lembur. Jeung Sakalingga negrakeun patekadanana. Ari kitu mah sarua atuh. Puguh kuring ge keur nyelidik ka dieu teh. Pedah ngadenge beja ieu di kampung ieu aya komplotan rampok anu ngadurukan imah-imah rakyat. Jaga binasakeun pangeusina. Ya bati kitu. Awewe-awewe nama cenah dibarawa ku eta rampok kasayangna. Kitu nurutkeun beja mah. Nyai Mayang ngajelaskeun ka Sakalingga. Arecena urang teh sarua satujuan. Nyata narek nyieun balitungan ka para dedengkot rampok anu bari adab. Mending babarengan we atuh ka dituna. Urang jorag langsung ka tempatna. Ceuk Sakalingga nyaritana tandes naker. Halus gitu oke. Memang kuring gerek ngajorag ka tempatna langsung tadi nama. Kan penasaran hayang nempo heula ka dieu. Ari sugan kuring mah ucotnya orang dieu anu rek mangmaleskeun ka nyeri indung bapana anu dipareteni ku komplotan rampok. Lain kuring mah keur ngalalana. Jeung ulah nyebut ece atuh Nyai we kitu. Oh, nya punten ceu Nyai. Ceuk Sakalingga rada gugup nyaritana teh. Sabab asa kurang pas. Da sakuduna ari ngaran-ngaran kawewe anu umurna aya di saluhureun mah nya pantesna mah ece atawa cece. Harita keneh oge beral we Sakalingga jeung Nyai Mayang arindit muru kaleuweung patempatanana para rampok anu geus ngabinasakeun eta lembur. Sakumaha keterangan ceuk aki-aki anu tadi teh? Lumayan jauh jarak antara eta lembur kaleuweung anu ditujuna. Kurang leuwih wanci tengah poe maranehna kakaraan joga eta leuweung. Teu gampang maluruh sayangna para dedengkot rampok teh najan geus aya di leuweung tempat panyumputanana oge. Da puguh lega jeung rarembet ku kakayon katu tangkal-tangkal kai anu ngahalangan jang jalaneun maranehna duaan. Jigana moal aya saurang jalma oge anu wani ngulampreng kaleuweung eta. Sabab di jerona loba pisan sato-sato galakna. Sora maung manipating garaur rame patembalan di ditu di dieu. Urai sanca sagede-gede catang kalapa pating gulusur mata gila anu nenjo. Geus puguhing ari monyet jeung begu katut sato-sato leuweung lain nama. Rajeleng pating guntayang di luhureun tangkal. Tapi pikeun Sakalingga jeung Nyai Mayang mah teu jadi mataksieun atawa paur. Sabab pikeun maranehna duaan mah geus jadi hal biasa. Pubuhan duanana oge sarua tukang galalana. Geus bisa keluar asup leuweung grot saperti kitu. Lela-lela nu duaan dariuk dina akar du tangkalna ngarumpuduk nutupan cahaya panon poe tembus kadinya. Pok Nyai Mayang ngamimitian muka obrolan. Najan kumaha wae oge urang duaan kudu bisa ngabasmi sakabeh rampok anu geus kabinasakeun urang lembur. Jalma-jalma jiga kitu mah geus teu boga hak pikeun lila-lila deui kumaha lendang hirup di alam dunia ieu. Ceuk Nyai Mayang nyaritana bangun anu ceuceub naker. Nya kitu nyi. Kuring oge sapamikiran jeung Nyai. Memang urang salaku manusia kudu bisa nangtukeun bener jeung adil di kolong jagat ieu. Pangarti nuku urang di pibanja wajib dipake tutulung anu tatalang anu keur meunang kasusahan. Jadi pasti urang duaan geus moal mere ampun deui ka eta komplotan garong anu biadab teu boga rasa kamanusiaan. Timbal Sakalingga negrakeun patekadanana. Anu sarua jeung patekadan nu aya dina hate
Nyai Mayang. Saterusna maranehna ngobrol ngaler ngidul, ngadadarkeun pangalaman sewang-sewang. Nyai Mayang nyaritakeun yen manehna ngahaja turun gunung, halalana pikeun ngamalkeun ilmu anu dicangkingna. Nyai Mayang nyebutkeun oge yen manehna masih keneh ngabogaan indung bapa jeung boga lanceuk lalaki 2, samalah boga adi. Tapi teu dicaritakeun ngeunaan adina mah. Maksudna teu dicaritakeun awewe atawa lalakina. Sedengkeun sakalingga mah teu pati nerangkeun jati dirina ka Nyai Mayang. Ukur nyebutkeun keur ngalalana merangan sagala rupa kajahatan. Kesugri kaum dagu, nyerelekna waktu teu karasa, cacap nepi ka wanci reupreupan sakalingga jeung Nyai Mayang acan keneh bisa manggihan laratan ngeunaan sayang tepat para rampog anu keur dipaluruhna. Akhirna sakalingga jeung Nyai Mayang nyieun kaputusan pikeun caricing di eta leuweung nepi ka braina beurang. Sakalingga nyieun durukan supaya kayaam didinya teu meredong teuing. Teu kacatur lilana wanci peuting, caturkeun isukna we. Wanci haneut moyan sakalingga jeung Nyai Mayang geus sariap-riap, geus sariap-siap pikeun neruskeun lalampahanana. Nyatana maluruh sayang rampog tea, sanggeus maranehna tadi kacarai heula pikeun bebersih jeung sakalian ngeusian beuteung ku bebetian meunang ngalatu eta leuweung. Sakalingga nyarita ka Nyai Mayang, cenah lamun pikeun ka wanci sore acan kapanggih wae eta sayang para rampog arek dicobaan maluruh ka tempat sejet. Tapi nalika wanci pecat sawen, di hiji tegalan anu lumayan lega, maranehna manggihan bangke kuda anu huluna ampirmu. Dikenca katuhun eta bangke kuda loba barang-barang anu ngayang pas solengkrah. Jelas eta kuda teh lain paeh karena gering atawa dimangsa ku sato galak, tapi kakeunaan tenggelan jarak jauh anu rongkah. Nepi ka ngabalukarkeun huluna remuk jiga kitu. Sakalingga jeung Nyai Mayang jadi leuwih ningkatkeun kawaspadaanana. Manona rarat reret ka sabudeureun eta tegalan, tapi weleh teu ningali hal anu nyurigakeun. Ukur sora-sora manuk anu recet jeung sora monyet anu pating guntayang di luhur tangkal, keur silih udag we jeung pada baturna. Tapi sabot keur kitu kadenge lapat-lapat aya sora anu pating koceak, jiga anu keur nahan kanyeri anu banget pisan. Sorana rereundehan kabawa ku angin, anu jelas namah eta sora datang nati tempat anu jauh tidinya. Sakalingga jeung Nyai Mayang silih reret bari ngadedengekeun ti pelebah mana datangna eta sora. Sanggeus ngarasa cindek jeung yakin kana sumberna sora, hok sakalingga nyarita ka Nyai Mayang. Ieu bayake doy. Ayo urang tempok ka ditu. Duanana pating belesat muru ka tempat datangna eta sora. Barang serog kumaranehna katempo, aya saurang nini-nini anu keur nyiksa 3 urang lalaki jarangkung gede. Badan masing-masing eta jalma terus dicecer ku tenggelan-tenggelan sinini anu ngandung tenaga jero anu hebat. Nepi ka teu bisa walakaya anu tiluan teh. Awakna geus poloboran getih, getih anu kaluar tina sungut jeung irungna, dan teu make pakarang jiksana oge eta nini-nini teh. Ngan ku kitu oge jelas eta nini-nini teh lain jalma anu sabongbrong. Secara akal sehat mah asa teu pantes 3 urang lalaki anu jarangkung gede bari beungeut sararem nah bisa disiksa ku saurang nini-nini nu katempona geus rarampeolan gerakanana oge.
Sakalingga jeung Nyai Mayang ukur pating jaranteng nempokeun deta kayaan. Saterusna pok sakalingga jarita. Harunya toing eta nu tiluan. Mun diantepkeun mah bisa-bisa nyawanya bakal binasa. Kumaha lamun urang tulungan wae Nyai? Nyai Mayang tua kadembalan. Pok deui sakalingga jarita. Kumaha Nyi? Piraku urang rek cicing wae. Nyai Mayang ngareret ka sakalingga bari jarita. Heula. Pilih kana paroman beungeut mah eta jalma anu keur disiksa teh. Lain jalma bener. Pasti jelema jahat. Ulah wa kapipilueun. Sabab urang teu nyaho jujutanana. Tapi lamun nepikakeun eta nu tiluan bari nasa. Terus urang nganyahoankeun yeun eta anu tiluan lain jelema jahat. Urang jadi dosa geus ngantep kadoliman di hareupeun urang. Gampang perkara eta mah Nyai. Lamun engke kanyahoan eta nu tiluan teh nyatana jelema jahat mah urang siksa deui we. Rek dibinasakeun oge teh naon. Ceuk sakalingga negrakeun eusi hatena. Ya teu nanaon atuh ari kitu mah. Tembal Nyai Mayang nya tujuan kana karepna sakalingga. Harita keneh maranehna jelung-jeleng ka hareupeun sinini anu keur terus merekpek nyiksa jalma anu tiluan. Barang leungeun sinini keur ngahiu. Sakalingga gancang ngagorowok bari mapag leungeun sinini ku leungeunna. Tahan. Duk duk. Dua leungeun diadu. Sinini pohara kaget sabab salian tingkara sareuwas. Ku sabab ujug-ujug aya anu ngagorowok jaba leungeunna karasa sing siremeun deui. Kurang ajar. Saha maneh teh kunyuk. Ngadonrek carek aing pikeun nyiksa manusia jahat jiga kieu. Amun maneh hayang nyaho. Ieu nu tiluan teh komplotan rampok anu salila ieu nyieun kakacauan jeung nebarkeun pati di unggal-unggal lembur. Uamanya oge baturna. Baturna ieu rampok nu tiluan. Ceuk sinini panonna bolotot ka sakalingga. Mitra. Jageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun nya. Atur nuhun kana naon rupi beratosana. Hapunten kana naon rupi kakiraganana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.